Lamun masalah datang ngahadang, ulah teras ngarasa sebel ka Gusti Allah. Tapi urang kedah boga pikiran yen Gusti Allah teh karunya ka urang. Sabab Allah ngan hayang nguji keimanan jeung kasabaran urang sadaya. Kasedihan jeung kabagjaan nyaeta nikmat Gusti Pangeran. Sagalana kedah ku urang syukurkeun. Jadi kabagjaan moal aya maknana lamun anjeun henteu nyertakeun kasedihan saencana. Cobaan tina ngajalankeun kahirupan ieu mangrupakeun misteri jeung alesan pikeun urang supaya ulah eureun jeung ngarasa nyerah terus ngalengkah ngalewatan cobaan anu aya. Jadikeun masalah pikeun cara urang diajar supaya kualitas hirup urang jadi alus. Gunakeun hate urang pikeun ngarasakeun jeung mahaman hiji hal. Sabab jore di luar henteu tangtu jore di jerona. Ulah nyesel kana kalepatan mangsa anu tos kaliwat. Sabab margi beuki lami anjeun ngarasa nyesel, eta malah beuki lami oge anjeun hirup dina kasedihan. Hampurakeun sarta pohokeun eta kasedihan. Kade ulah ngasal ngomong, sabab omongan nu ku urang ucapkeun bisa nganyanyeri jalmi anu sejen. Jalmi-jalmi anu bisa ngajaga lisana tina omongan anu bisa nganyanyeri perasaan jalmi sejen, niscaya hatena pasti dijaga tina rasa nyeri jeung derita ku Gusti Allah. Lamun hirup urang pinuh ku kamaaf, eta mangrupakeun jalan pikeun urang neangan kalapangan jeung kadamaian dina kahirupan.